motor tong dipakainya. Ke mana? Bapak pada iya. Hmm. Sugan aya ini kan. Di peangan bel. Gimana, Beh? Aing ngahajan neangan mana? Aya urusan tak kumaha? Iya, aing teh ya. Aing rek meuli embe. Tah aing tapi nu jalu. Anu mejehna lah. Ukuran ieu Nya, kira-kira eta harga pasaran sabaraha? harga pasaran. Basa keur ti heula mah kana 3 jutaan. Kudu anjing mahal-mahal teuing. Nu sedeng we nu rada leutik. Tayangan anu janu leutik harga pasaran sabaraha kira-kira? Tapi ieu sih kumaha model lamun anu tina stainless mah gua kana 4 juta leuwih lah. Model. Heeh. Ai doma jeung stainless hubunganna naon? Henteu, kan cek di dinya teh cenah harga pasaran sabaraha apanya? Atunya cek urang teh sakitu tah sekitar antara Aing rek meuli domba nu rada leutik jalu harga pasaranna sabaraha? Kan kuring geus dijelaskeun dieu. Bareto mah sekitar 3 jutaan. Mahal ya. Kemungkinan meureun ayeuna mah bawa kana 4 juta leuwih lah. Mahal. Komo tina stainless mah awet salah. Aing bingung. Domba kana stainless naon hubunganna? Henteu, ari sabenerna di dinya rek meuli naon. Meuli domba. Tapi kudu ditanyakeun geuning harga pasaran. Harga pasaran sabaraha domba? Anu puguna ieu ente. Rek meuli domba apa rek meuli pasaran? Meuli domba anu leutik. Tapi geuning ditanyakeun harga pasaran. Apal pasaran? Ari pasaran teh ye padagi ngagotong mah ieu. Udah heuh, ini ada pikir-pikir ya. Bener teu? Ari kutan.